Ta'rif akal munggu ilmu usulna, si rohani lelembutan rohanina, anu dipake ku manusa manggihkeun ilmu hese jeung babari kapanggiheun. Padumukan akal dina sanubari, cahya akal mancar dina otak pikri, kawit akal diasupkeun keur bayina 120 dinten umurna. Bareng pisan sareng wewedalanana jeung ruhani kawit asupna jasadna, sampurna ling akal ba'da balegna, sabab kitu taklif ba'da balegna. Ari akal teh aya dua warnana, akal goriji tabi'i kaduana. Akal tabi'i teh akalna hayawan, nu teu bisa nganyahokeun ka Pangeran. Ari anu disebut akal goriji, nu bisa nyaho daruri jeung nadori, nyaeta anu ayana di manusa, nu bisa nyaho sifatna nu kawasa. Nilai jalma nu teu bisa ngagunakeun akal goriji ngaidrok ka Pangeran, sami jeung hewan nu tabi'ina. Kitu cek Quran surat Al-A'raf.